tetapi nu paling istimewa mah aya jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah anu ibadahna lain per hari lain per jam per detik inget ka Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun ibadah per detik inget ka Gusti Allah bangun hese padahal henteu. Lamun ku urang dipraktekeun ieu awak kemudian di jero aya ruh, di ruh teh aya lelembutan dipraktekeun set kadang-kadang siga nu hese padahal henteu. Ieu keur carita ibadah. Urang lamun can belajar mah ibadah teh hese jasa. Lantaran ngaji Quran teu datang ka kolbu. Zikir-zikir teu datang ka kolbu. Tapi ketika orang belajar ibadah ka Gusti Allah, ngaji Quran asup ka jero hate lain sakadar asup ka jero hate kana sirrun min asrarillah. Zikir kitu keneh, ngaji kitu keneh, mun urang geus ibadah datang ka sir bakal lazat, bakal ngeunah. Kukula dibere bayangan kieu heulanan Gusti mata nu Gusti sanes nu abdi. Abdi bentak dibentakeun ku Gusti. Ningali alam dunia na nu Gusti dikiceupkeun dibentakeun ku Gusti sanes nu abdi. Nu Gusti abdi man katitipat ulah di aku ye mata. Gusti ieu ceuli teh nu Gusti sanes nu abdi ditip-tipkeun ka abdi. Kuari abdi boga dedengean nang Gusti ieu teh ngadenge teh. Aya jelema nu dibere dedengean isuk pageto dicabut dedengeanna ditorekeun ku Gusti. Ku Gusti keneh jadu Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi bisa ngadenge ieu adalah ku Gusti. Ieu ceuli sanes nu abdi nu Gusti. Kitu keneh irung, sungut, beteung, dubur kubul suku, leungeun, kolbu Gusti. Hate sanes nu abdi nu Gusti. Disagedengeun eta aya lelembutan sanes nu abdi nu Gusti. Tah ieu teh abdi ngawujud jadi abdi teh ieu teh nang Gusti diayakeun ku Gusti dieuweuhkeun ku Gusti abdi henteu ngaku ulah diaku diri urang. Mulai lamun urang teu ngaku ka diri urang peureum set urang lempang ngadenge suara seakan-akan cek Gusti Allah kadengen teh eta sorak kadenge nang saha eta ngadengekeun nang Gusti. Ai ceuli nu saha nu Gusti, ai ngadengena nu Gusti. Haju kusia diaku tante henteu salila urang ngaku moal bisa hiber. Tapi lamun urang geus teu ngaku hiber bakal. Mata sia neuleu nang saha nang Gusti. Kusaha dideuleukeunna ku Gusti. Haju sia boga perasaan ngamiliki eta ka mata henteu. Nu saha eta mata nu Gusti. Lamun urang boga perasaan mata nu urang jauh keneh ka Gusti Allah. Dicoplokeun ku urang milik urang lain nu urang ieu mata lain nu urang ieu ceuli. Mulai geura urang salat bakal indah. Usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbil. Cek Gusti ainu usolli saha abdi blon. Nu usolli saha abdi nangageurakeun saha Gusti. Sorakna nu saha nu Gusti. Ai sia ngahareup ka saha ka Gusti. Eta hate sia mencerong ka aing nang saha nang Gusti. Ai siana mana eueuh ngan Gusti bae hungkul hiji. Tah mulai ngeunaheun ge salat. Allahu akbar. Baca Quran Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Henteu urang perasaan. Aya nu ngagerakeun rasa. Tah, lamun geus kos kitu luhur. Keur carita jelema luhur ieu mah keur carita jelema luhur. Luhur lantaran geus teu diaku diri sorangan teh. Nu diaku teh hiji bae Allah. Kakarak cak Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing. Hayang ka mana sia kuari? Hayang ka Mekah, dideukeutkeun Mekah. Tah Mekah. Wih jauh. Urang ngalengkah ka dieu, bus aya di Mekah. Ayo sia moal bisa balik sia. Diancam ku Gusti. Ngalengkah ka Mekah salengkah. Geus di Mekah hayang ka mana deui sia? Hayang ka Hollywood. Deuk naon segala ka Hollywood segala.
bejana loba bintang film di Hollywood mah. Wah, diragakeun di laut sia ku aing cek Allah. Eta lah jelema luhur. Nu mentak ka Banten salengka, masyaallah, ka Cirebon salengka. Nah, lobalah jelema anu ka Mekah, salengkah ka Mekah. Ieu mah carita. Lamun aya jelema diangkat jadi wali Allah, kemudian ke Mekah salengka nyana encan daftar munggah haji secara syariat. Padahal nyana bisa ke Mekah salengka, bahkan lain sekali. Mungkin 2, 3, 4 tahun ilu nyana wukuf di padang Arafah, tapi encan melalui syariat. Apakah manehanana engke di akhirat da moal katanyaan apa katanyaan? Tetap bakal katanyaan mun nyana geus istitoah teu ngalaksanakeun secara syariat tetap disiksa. Sanajan nyana bisa ngalengkah tetep we kudu daftar bae. Jadi teu meunang ngalengkahan syariat, kudu make syariat bae. Mentak indah jasa lamun baheula urang belajar syahadat di Makolot. Nah, bangsa Haji Royani, Teki Royani belajar syahadatna di Makolotna di Bapakolotna baheula. Aya kieu kan? Ari rukun Islam eta aya 5 belajar rukun Islam gitu lain syahadat. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalan. Aya geus gituan kan? Aya geus gituan urang baheula mah. Kuari mah eueuh. Kuari mah eueuh. Barang Ki Golkar nu magahan eueuh kitu. Heran. Baheula beta kos kitu tah. Ari gande. Hari rukun Islam eta aya 5, 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji, lamun kawasa tur aman di jalanna. Aya kos kituan baheula mah tah. Keur ieu mah urang saomong-omongna we barang dibukaan ku kula di kitabna jijah heuh horenganan. Eta dihijikeun ku kolot baheula mah. Nu mantak ulah kaget lamun Kiai Jaeni benda kerap nyana mah geus teu ngawajibkeun ka Mekah. Kula waktu masantren di Garut, Abah almarhum osok ngajak ka Kiai Garut, Zarah ka Cirebon, ka Mama Jaini benda kerep mumpung aya. Sakali ke selang 2 tahun ke Garut deui, berangkat deui ka Garut aya keneh Mama Jaini. Salah sahiji obrolanana teu wajib ka Mekah cek Mama Jaini. Didinya ngobrol para kiai, kula mah budak pan harita ngadengekeun bae kieu nu mantak teu wajib kunaon kiai pan teu aman di jalana. Maksudna teu aman dia teu perang, oh lain perang cek Jaini teh eta pamarentah nyieun teu aman ka rakyat sebab ari kuduna mah meureun 10 juta kunaon jadi di 15 juta tah eta teu aman di jalanan. Boh mantep eta kos kitu. Mentak kuari mah leuwih teu aman sebenarnya mah. Teu aman jasa. 1 jiwa 1 juta di zaman Pak Harto naik 2 juta. Kuari bejana geus 3 juta. Terkumpullah kuari dana sosial teh ya. Sabaraha triliun kana hajagos? Nyana nu nyahoan tah. Ber 70 triliun. Coba mun dibikeun ka urang curug. Aju pakai muli cendol guyang urang diri 70 triliun Gusti Allah nu agung. Masya Allah. Dek dikamanakeun eta duit? Encan anu di kabupaten, encan anu aya di provinsi. Eta lah Mama Jaini mah nyaritakeun teu aman di jalana. Nu teu penting dipuatkeun ka dinya. Ahli tasawuf, ahli Allah nu bisa hiber tedaikeun ka Mekah melalui kos kitu. Ieu keur carita perbandingan di lemah urang anu bodoh jeung batur nu pinter. Dina rukun Islam ngabahasakeun mun kawasa tur aman di jalana horenganan lain peperangan bae, termasuk aya korupsi-korupsi di jamaah haji. Eta termasuk teu aman di jalana kos kitu. Horeng jalan sugan teh jalan kapal. Horeng jalan eta tah. Atuh coba bae bayangkeun nini-nini jeung aki-aki hayang ka Mekah ngajual buruan, ngajual embe, ngajual kotok jeung anak-anakna. Kunaon depag anu buncir beteungna. Sedih jasa nini-nini mah ngajual anak kotok aingna meuli mio. Mun ku urang tah teu aman di jalan kos kitu.
Nah iyalah jelema lamun bisa hiber ke Mekah kemudian encan daftar haji secara syariat tetap nyana can gugur uhdatul amri nah tetap bae di akhirat bakal ditanya ketika nyana geus istitoah dan numantak ulah pakai main-main ibadah haji mah lantaran bener-bener ngagugurkeun uhdatil amri. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun urang nyaritakeun jelema nu luhur pangkatna bisa hiber kos Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka dieu ka kantongna. Ayo ka Mekah hiber. Urang nyarita hiberan gitu asa di alam mana gitunya. Sebab urang mah boro-boro hiber naik angkot teh betus deui sial. Boro-boro hiber. Aduh. Iya, Maulana Hasanuddin datang kali itu di tawajuhan cuman 3 la ilaha illallah ulah napas dikaluarkeun ku Syarif hiber. Dibaca punyana 3 la ilaha illallah di Mekah hiber datang ke Banten. Mantap coba ente kuari geus beres pengajian geus perem maca la ilaha illallah coba kikituan kabehan kikituan cek polisi dihareup udah aredan kabeh tah naon tuh ieu bareng ngaji di Ki Uci jadi aredan kieu ieu mah keur carita Syekh Maulana Hasanuddin bisa hiber hebat amat urang mah nyarita hebatna doang lalakona heula emang kumaha Syekh Syarif Hidayatullah bapak Syekh Maulana Hasanuddin ngutus Syekh Maulana Hasanuddin ke Banten. Begitu datang ke Banten Syekh Maulana Hasanuddin ngisingna sabulan sakali pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba panjikan Rusdi ngising per menit semenit ngising dikira maca Quran tuh bae aku ngising bae tak batur basa minggu sakali ngisingna zikir ka Allah baca Quran ka Gusti Allah tafakkur muraqabah ka Gusti Allah. Cek Maulana Hasanuddin ka pamajikanana dikira ibadah lah ngising saminggu sakali hei ceknya eta mah lain ibadah kos kitu mah tak eta teh diomong kitu ku salaki ditingkatkeun jadi sabulan sakali ngisingna pamajikanana Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali. Nu mantak begitu nyaritakeun hiber kaharti atuh. Coba bangsa Tatang berat ku beuteng pan. Deuk hiber kumaha atuh? Atuh komo ieu mah ieu. Wah. Anu mantak deuk kala liber kumaha urang. Masyaallah hese urang bade hiber teh lantaran di mana bae dahar nginum kurang dahar bae haji bae mata kicep. Wah ieu budak asana teu kudu tembak paeh ieu budak. Dari takeun hiber Syekh Maulana Hasanuddin pantes lantaran teu dahar teu nginum hiber teh ya ampang pamajikanna sabulan sakali. Pamajikan urang lamun diomong ku urang we sia dahar bae wayahna atuh sakali sapoe sakali atuh daharna ulah hayoh bae asana lain masalah pae pepegatan kalah ekos kieu mah mending balik bae ja abah ya kene. Eta Syekh Maulana Hasanuddin pamajikanana diomong kitu nurut ka salaki kunaon pamajikan urang haju ngabiringan teu nurut ka salaki heran dasa. Masyaallah nan mantak lamun boga pamajikan teu nurut di bawah ibadah neangan deui nyandung sa demo besar-besaran. Da ieu mah geus ulah carita kos kitu urang tingkatkeun bae ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eta majang sakadar barometer bebe horenganan lain lalakon nu mantak ditaluturkeun ge dizarahan datang ka ayeuna horeng teu sambarangan. Masyaallah lain lalagaan horenganan ibadah encan dicaritakeun tentang nyebrang di lautna encan dicaritakeun tentang balap jeung Syekh Syarif Hidayatullahna jeung abah balap nya nama jeung kolotna ge ayo urang paheula-heula ka Cirebon sok abahna so amat sia. Ah itu saya sepir anak, anak tinggal anak, ceknya ada lain deh kuari mah ya. Jadi bisa diukur ku Syekh Maulana Hasanuddin, ieu mah keur carita batur nu laluhur istimewa jasa. Nah kitulah batur ibadah tah
urang mah ulah nyaritakeun zuhudna qanaahna jeung tapana hiji bae urang sebagai kiai sebagai ustad sebagai tokoh agama hiji bae tapa ulah ngadahar duit pamere pamarentah sakitu geus hebat jasa sakitu geus hebat jasa ulah ngajukeun proposal ieu geus sakitu geus boh hiber bae pokona mah geus tak iya di akhir zaman orang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun Syekh Maulana Yusuf emang kumaha gitu lain lalagaan ibadahna geus luhur teuing tah mah urang mah kuari ulah ngadahar duit ti pamarentah bae geus jadi wali tah budak coba pangnengankeun di Curug coba tuh cenah maju sentimen dasarna geus ngaueuhkeun ti heula bae ye sok sambarangan Taye geus urang ulah pake lalagaan sebab kabelah dituna ieu makin ciut agama sebab hiji mahmudul maqasidil waro dina alfiyah pan geus dijelaskeun beuki Ibnu Malik pohara jasa pan betna eta ka mahmudul maqasidil waro anu terpuji maqasidna adalah waro teh apik kalau urang geus apik bakal katempo kabelah dituna si ieu kieu sasalaman ku dua bae katempo silih toel sasalaman atuh katempo haju ngarenjak kitu teh budak asana aya meureun rarasaan tuh bakal katempo urangna ulah hayang luhur tapi urangna apik sesuai jeung aturan Allah diangkatlah derajat gugus ya Allah ilmuna akur amil ilmuna akur jurumiyah ilmuna akur fathul muin ilmuna akur muntajwid dama tapi kunaon sih dengungna lain sebab eueuhna naonan di jero hate hiji Allah subhanahu wa ta'ala nah di akhir zaman kuari hese jasa belah kamari urang di zaman abah urang di dia di Cilongok atau petok-petok ge aya abah di kulon di itu aya abuya belah dituna aya Ki Bustomi di Garutna atau aya guru kula mama ajengan imam di Cirebon aya keneh Ceng Kodir anu masih keneh ararapik kabelah Jawa Tengahna Jawa Timurna teu kudu dicaritakeun lah loba ret eta geus dipundut ku Gusti Allah kuari zaman urang zaman anu sakieu ilmu nama kitu-kitu keneh sabenerna mah da teu jauh ti Riyad Takrif Fathul Muin Fathul Wahab Ibna eta bae ilmuna alatna atuh teu jauh amil jurumiyah sorof atuh alfiyah johar maknun mantek sakikituna bae usul fikihna ge teu jauh waraqat goyatul usul jamul jawab teu jauh ti eta mun urang nyaritakeun komentar-komentar secara ilmiah jaragu anu ayeuna tibatan nu kamari rarasaan mah tapi kunaon atuh nu kamari sakitu hararebatna mun kula nyaritakeun almarhum abah bae pernah kabolosan naon gitu ngarang ngomong asa di mana pohoan yana ngomong keur babarengan jeung Gus Dur jeung Abuya eta poho meureun yana kitu keneh Abuya pernah ngomong poho lamun teu poho mah moal nu kos kitu mah moal diomong-omongkeun eta kunaon eta kuwaro apik teu araya lah ulama-ulama eta tinggal urang jol ieu kiai ngeridit jol ieu ngajukeun proposal jol ieu minta sumbangan ti bupati jol ieu marah-marah lantaran proposalna can turun-turun jol ieu ieu mana batur ieu ngajina apa jarago nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah neangan nu apik lah nu hese eta teh geus hiberan sebenarnya mah tinggal daekna doang masyaallah lamun baheula aya jelema nu neangan Ki Musa balik ti Mekah urang Bandung teu balik ka Mekah teu balik ka Bandung neangan Haji Musa ieu alamatna aya urang Kedung Dalem kaget Musa mana ieu eueuh nu ka Mekah ngaran Musa ditangsongkeun Musa ieu lain sakiana Musa aya Haji Musa itu tuh lain coba Musa itu lain aya geja Musa nu tilok keluar coba iya bawa kadinya diangsong ke tangkeupannya yuk caknya teh bener urang lembur Kedung Dalem kaget kabeh artina jam Musa eta mah teu ka mamana tapi kunaon nya kapanggih di Mekah malah nuduhkeun malah mere ieu mere itu deket horeng Mekah ngan salengkah
bagi jelema anu geus deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, urang deketkeun diri urang ka Gusti Allah lantaran aya kieu. Deket ka Gusti Allah mah aya urang cicing di dieu di curug tapi hate aya di hareupeun Baitullah. Aya jelema di hareupeun Baitullah tapi hatena aya di lembur. Pan belah eta. Urang mah di dieu ku ari hate aya di Baitullah bagus. Tapi aya nu di hareupeun Baitullah hatena di eneng. Ingat ka eneng, ingat ka kebo. Teh jauh jasa di hareupeun Baitullah. Berangkat nyebrang. Nah, lamun geus deukeut ka Gusti Allah di mana bae. Di lembur uyu urang inget ka Allah, di Mekah ka Allah, di Madinah ka Allah, dek di gunung ka Allah, dek di leuweung ka Allah, dek di nu rame ka Allah. Hiji be Allah nu mantak biasa bae menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ija Allah mah eta keneh. Geus teu gimbir teu naon, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, intina para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urusan ka Mekah adalah panggilan Allah. Nomor kahiji, nomor kadua na masalah ka Mekah masalah taat ka Gusti Allah. Geus teu kudu ka Mekah urang taat bae ka Gusti Allah. Geus puguh nu ka Mekah mah keur dipanggil bakal jadi tamu Allah. Urang nu henteu ka Mekah tetep ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sarua bae, hanya bedana lantarannya nama istitoah. Aya panggilan urang anu henteu istitoah dekeutkeun diri urang ka Gusti Allah sarua bae dengan cara maca Al-Quranul Karim tengah peti, zikir ka Gusti Allah, tafakkur ka Gusti Allah. Yu urang taqarrub dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas nu aya di urang, ilmu jangan deketkeun diri ka Gusti Allah, tanaga jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah, harta jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah, wawasan jangan deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Yakni seluruh fasilitas pamere Gusti Allah urang pake di deketan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun mudah-mudahan Ustaz Nur jeung pamajikanana kitu keneh dulur-dulur urang nu endeu ka Mekah taun ieu mudah-mudahan dibere lungsur langsar, teu aya halangan naon, datang ka tanah suci tur ka Madinah ngalaksanakeun ibadahna kalawan sampurna, bisa balik deui ka dieu kalawan salamet, mawa predikat haji anu mabrur nu makbul anu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang anu henteu ka mana-mana mudah-mudahan bisa ngadeukeutkeun deui ka Gusti Allah serta mudah-mudahan sami-sami menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng katiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.